So guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Dua teh eueuh cigana beakeun kudu ngalektor ya. Gening di dieu itu aya semah di imah ih kumaha Di mana saya mah? di imah atuh Aku ge keur ngurus kitu dijakeun cenah balik deui saya mah. hor kitu ka semah teh itu babaturan aa semahna oge lain babaturan neng itu mah Agok ieu na ih. Ngurak heula can bebeunangan. hayo he ngurak wae pagawean teh atuh ih Nyata pan ngeulan belutna di ieu di kere mun meunang belut ge nyai ngadahar mun belutna. moal ada teu beuki belut Bejakeun nih. Eueuh di imah we kitu. Ka mana we ini? Eueuh di imah tadi mah ini tunggu baturan gitu. ari aa kitu ka batur teh ulah sok kitu ka batur teh nungguan teh isuk Can bebeunangan ieu kagok. hayo we nguruskeun belut teh jeung urak wae ah Aku udah akan bebenangan, bedakan we cenah uih deui kiri kitu magrib, uih deui magrib. ah sabodo ah hek sakalian asup kana liang belut laki koplak Nih. Aduh naon? Eta ku pamajikan, aduh gugu pamajikan teh wawanianan eta. Pada naon kitu? Pedah ngurak eta mu pedah bejakeun ke magrib datang deui kitu. Ieu wawanianan ka salaki. Atungan hajo we ngurak atuh kumaha beureum mah kitu aya perlu pamajikan teh. Teh kumaha ieu teh duh. Macam bejakeun eueuh boga pamajikan teh aduh legu. Kumaha tadi mah cakarana kitu ngaujung Disuruhkeun kitu. Goblok teh pamajikan teh babaturan eta nyurungkeun ka urang. Aduh, goblok eta. Buat balaloki ieu baju. Aduh, soak ieu. Geus we nama ikhlas dan perang.